Punten Mbah ya bade naros deui Oh, aya keneh sok aya ah naon. keneh. Nu disebut Galuh Pakuan Pajajaran pan atau Sunda Galuh terus ede disebutkeun nu nyarioskeun teh Kerajaan Pajajaran. Heeh. Saleresna dina katerangan eta anu disebat Pajajaran teh nami kerajaan atau napi istilah. Heeh. Terus upami misalkan eta istilah, nah istilahna Pajajaran gitu tah. Ari nu aya kerajaan gede nu ngawasa di Tatar Jawa belah kulon dua kerajaan. Kadieu ieu nya zaman kadieu. Nya eta kerajaan Sunda jeung kerajaan Galuh. Mohon. Saatos puseur pamarentahan di puseurkeun di Pakuan, ibu kotana kerajaan Sunda nu aya di Bogor ayeuna nya. Mohon. Di dinya di antawis Mahakawi atanapi ahli-ahli pantun budaya ngaluarkeun istilah Pajajaran. Pajajaran sanes nami kerajaan mung hiji terapan bahasa kakarajaan Sunda Galuh anu waktu harita ngawasa di tanah Jawa belah kulon. Anu mana di antawis kakawasaan Sunda Galuh ieu dilebetna seueur pisan kerajaan-kerajaan daerah. Tanapi kerajaan-kerajaan leutik. Dunya di Cianjur aya kerajaan, di Sukabumi aya, di Bandung aya, di Garut aya, di Tasik aya, di daerah Banjar aya, gitu. Di Sumedang aya loba kerajaan-kerajaan leutik. Margi disebat Pajajaran. Seueur ngumpul ngagunduk ngajajar kerajaan-kerajaan di handapeun Sunda Galuh. Alesan nu sanesna ieu kerajaan-kerajaan alih tadi teh aya sifat katalian ku getih atanapi sifat dulur. Aya nu sifat ka dieu uwa, sifat ka dieu emang, sifat ka dieu alo. Oge aya langsung katalian ku sifat nikah. Sri Baduga